Selamat siang pemirsa, kaayaan di Jalan PB Sudirman mendadak rame sore kamari. Hiji nu ngagunakan sepeda motor, katabrak ku motor nu ngajalankeun kencang ti arah kulon. Kira-kira jam 5 sore dina tanggal 25 Agustus. Numutkeun keterangan warga, korban sempat kabanting sababaraha meter satu acan tungtungna ragrak ke aspal. Warga nu aya di sabudaran tempat kejadian guat masih pitulung. Untungna korban anu katelah saurang mahasiswi berinisial MRR nganukur ngalaman tatu dina bagian suku jeung leungeun. Tuluy langsung digawa ka rumah sakit nu pangdeukeutna. Jeung saksi mata, motor teh ngajalankeun kalayang gancang tur nembus lampu berem. Disangka supir anu berinisial DFR kurang konsentrasi lantaran keur make telepon seluler nalika nyetir. Kiwarina, polisi geus ngamangpaatkeun supir eta pikeun dipariksa leuwih jaro. Ku sabab kejadian ieu, lalu lintas sempat kaganggu nepi ka 1 kilometer leuwih. Pamirsa, ieu kejadian ngingetan deui ka urang sakabeh sangkan salawasna taat kana rambu-rambu lalu lintas jeung ulah ngagunakan telepon seluler bari nyetir. Di Jalan PB Sudirman, Abdi Raihan ngalaporkeun langsung pikeun anjeun. Oke pamirsa, ayeuna Abdi sareng saksi di lokasi eta. Samemehna kuring ngobrol jeung saha? Karen. Oke Karen, Karen kumaha kronologi sabenerna? Jadi teh saya lagi ngangkat telepon di pinggir jalan, terus tiba-tiba di jalan tuh rame, terus ada orang yang lagi tergeletak gitu. Ternyata ada kecelakaan, tabrak lari. Terus pelakunya tuh abis nabrak tuh dia kayak langsung tancap gas gitu, langsung kabur. Oke Karen, naon ciri-ciri palakuna? Ciri-cirinya jadi pelakunya tuh tingginya tuh kayak sekitar 160 cm gitu. Terus abis itu dia rambutnya tuh gelombang gitu, gelombang. Terus rambutnya sedang lah, nggak terlalu panjang. Udah sih itu aja. Oke, hatur nuhun pikeun informasi Karen. Jadi Abdi Rehan ngalaporkeun langsung pikeun anjeun.